Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Nabi Aldirham kelas 2 IPS 4. Berjumpa dengan di Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pemuda pemudi anu dimuliakeun, puji sinareng syukur urang sami haturkeun hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos memberi nikmat sareng karunia ka urang sadaya. Shalawat sinareng salam hayu urang haturkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, tentang video simpuring anu kabahas ngeunaan deui. Urang ayeuna dina zaman anu disebut zaman digital, di mana sagalana urang salawasna terkait sareng media sosial jeung dunia digital. Tangtosna zaman digital ieu ibarat pesok upami dianggo kalayan bakal salah. Sadareng upami dianggo bicara anu salah bakal salah. Umargi itu dina kesempatan ieu simkuring ajak kasadayana pada satu bijaksana dina menggunakan media sosial. Contoh dampak positif ayeuna digital nyaeta pikeun komunikasi jeung komunikasi di gampang. Jeung aya oge dampakna negatifna nyaeta bisa ngajieun kecanduan jeung bisa ngajieun malah jadi budak. Para hadirin sadayana, mudah-mudahan ayeuna media sosial memang biasa positif kami ka urang sadaya. Kitu bae di antara nitiasa simkuring di pihak tu punten deui aya kalebatan akhirul kecap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.